Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Para siswa kelas 8 di mana wae ayana tepang deui sareng ibu ya dina pangajaran bahasa Sunda. Dinten ayeuna urang bakal medar materi enggal nyaeta perkawis nulis bahasan. Kumaha? Parantos siap? Yuk urang kawitan. Bismillahirrohmanirrohim. Nulis bahasan beukeun siswa SMP kelas 8 semester 2. Kompetensi dasar 3.4 mengidentifikasi kekayaan idiom bahasa Sunda dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dengan memperhatikan struktur teks, fungsi sosial, dan aspek kebahasaan. 4.4 menyajikan kekayaan idiom bahasa Sunda serta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dengan memanfaatkan berbagai media. Tujuan pembelajaran. Setelah selesai mempelajari materi pada bagian ini, peserta didik diharapkan dapat memahami idiom bahasa Sunda, babasan, paribasa, panyaram, kila-kila, serta dapat mengkomunikasikannya dalam bentuk percakapan dan tulisan. Nulis bahasan. Jejer Mieling Poe Basa Indung Internasional. Kaping 21 Februari 2020. Sakedap deui ya. Samemehna tangtu bae, hideup kudu nyaho kana adegan tulisan anu mangrupa bahasan. Adegan mah sanyana mah taya bedana jeung tulisan liana, nyaeta diwangun ku bagian bubuka anu eusina ngabahas kasang tukang jeung jejer tulisan anu rek dibahas. Nyanten kahiji bagian bubuka. Eusina kasang tukang teh dina basa Indonesia latar belakang. Ngartos? Bagian eusi midangkeun sakur informasi anu aya patalina jeung jejer bahasan. Tapi dipilihan anu sakirana ngarojong kana jejer anu hayang ditepikeun. Jadi jejerna ayeuna naon ke? Karangan bahasan anu bakal diserat ke hidup teh nyata Mieling Poe Basa Indung Internasional. Janten eusina medar perkawis eta. Artos ya. Bagian panutup, bagian anu midangkeun kacindekan, ide pokok sarta katerangan liana lamun aya anu patalina jeung jejer bahasan. Gitu ya. Janten dina karangan bahasan hidup aya 3 bagian, aya bagian bubuka, bagian eusi, sareng bagian panutup. Ngartos sadayana? Lajengkeun ya. Ayeuna kumaha lengkah-lengkah nulis bahasan teh? Anu kahiji nangtukeun jejer. Naon tadi jejerna? Tos aya nya jejerna mah Mieling Poe Basa Indung Internasional. Janten Mieling Poe Basa Indung Internasional. Anu kadua nyieun outline atawa gurat badag, ide-ide pokok nu rek dibahas. Pokok-pokok pikiran ya. Anu salajengna nuliskeun pamadegan atawa kamandang nu nulis ngagunakeun kalimah anu singget tur tetela. Jadi ide-ide hidup, pamadegan hidup, pendapat hidup. Tuh ya. Anu salajengna nuliskeun eusi bahasan. Dimimitian kumilih jeung ngagundukeun poin-poin penting anu rek dibahas. Tuluy ngamekarkeun eta poin-poin tea saluyu jeung ide atawa gagasan anu hayang ditepikeun ku urang salaku nu nulis. Ya. Ngartos?
lajengkeun. Naon deui lengkah salajengna? Tah, lengkah salajengna nyaeta nyieun paragraf munggaran anu sifatna bubuka, anu mangrupa alasan jeung kasang tukang urang nulis bahasan. Anu tadi teh nya anu aya dina paragraf bubuka. Ya. Lengkah saterusna nyaeta nuliskeun kacindekan. Malah taya salahna upama diwuwuhan ku kamandang pribadi kana eusi bahasan. Eta bedana nulis warta jeung nulis bahasan teh nya. Jadi dina nulis bahasan mah teu kudu netral gitu ya. Sateun teh sapertos dina warta, di warta mah kudu leres-leres objektif ya. Margi warta teh harusna berita gitu ya. Nah, sanajan kitu tetep angger weh kudu diwuhan ku alasan-alasan anu kaharti ku akal gitu ya. Sanes pendapat pribadi tetep kedah anu logis. Lajengkeun lengkah anu pamungkas nyaeta pariksa deui tulisan bahasan urang teh, boh basana, boh entep seureuhna, tulisanna kudu rapih lamun diserat ku panangan ya. Ejahanana perhatoskeun. Teras kalimat-kalimatna kedah nyambung entep seureuhna gitu. Ulah paragraf kahiji ka mana, paragraf 2 ka mana gitu kedah nyambung. Tingawitan paragraf awal dugi paragraf pamungkas gitu ya. Teras bahasana anu sakirana gampang katarima kuno maca jeung haguluyur heula pandeurina. Janten kedah sistematis gitu ya. Nah itu karangan bahasan. Ngartos sadeana? Urang latihan pancen ya. Nah, terus dugi kana latihan pancen supados hidup langkung tiasa nulis karangan bahasan ya. Latihan pancena naon? Ya janten pek jieun karangan bahasan luyu jeung lengkah-lengkah nanu tadi. Tah ku ibu dihandap terus aya contoh poin-poin anu bisa dipedar ku hidep. Hidep bisa nambahan deui sorangan. Hal naon deui anu rek dipedar dina karangan bahasan hidep. Di akhir karangan prakjieun slogan siga contoh kayak contona ya di akhir-akhir slide. Anu aya pakaitna jeung basa indung nyaeta basa Sunda. Bisa mangrupa babasan. Ya janten aya pakaitna sareng materi ti awal urang nyaeta perkawis idiom teh. Janten ke oge hidup ngadamel slogan anu aya dina karangan bahasan ieu ngagunakeun babasan eta langkung sae gitu ya. Tah, di dieu ku ibu tos dipasihan hidup rangkai karangan bahasana. Bade ditambihan oge mangga langkung sae ya. Jadi jejerna teh naon? Nyata perkawis Poe Basa Indung Internasional. Jadi Hari Bahasa Ibu Internasional. Kita memperingati Hari Bahasa Ibu Internasional yaitu tanggal 21 Februari 2021. Janten urang nyata bade mayunan meeling ya meeling Poe Basa Indung Internasional kaping 21 Februari tahun 2021. Tah dina rangkai karanganana anu luyu jeung jejer. Nah nyaeta kahiji poin anu kedah dimekarkeun ku hideep. Anu kahiji nyaeta ngeunaan kasang tukang sajarahna Basa Indung Internasional. Tiasa browsing dina internet ya. Nah itu kasang tukang teh harusna latar belakang. Nu kadua alasan kudu miara basa Indung teh naon? Naon alasanna urang make kudu miara basa Indung? Ya jelas ya. Pamita aya paminta ku urang usaha deui kitu nya. Pamisanes ku urang Sunda kusaha deui da bangsa batur mah moal kersaeun miara basa Indung. Janten naon alasanna kudu miara basa Indung? Anu katilu kumaha tarekah usaha kalian gitu nya. Jadi kumaha tarekah urang ngamumulai basa Indung teh kumaha ku cara naon? Ya anu jelas mah lamun teu ayeuna iraha deui. Lamun teu ku urang kusaha deui nya. Tah kitu. Janten poin anu kaopat nyaeta kacindekan. Tah eta rangkai karanganna nu ku hideep tiasa dimekarkeun. Janten hiji paragraf. Tah tina tiap paragraf janten hiji karangan bahasan. Tiasa ditambihan tina referensi browsing tina internet, tiasa ditambihan ku pendapat-pendapat hideep nyarira, tiasa diskusi sareng Ibu Ramah hideep nyarira. Oke. Ngartos ya Deana?
Tah ieu contoh slogananya anu nganggo paribasa pakeman basa. Anu pakaitna sareng jejer ya. Basa teh ciciren bangsa. Leungit basana ilang bangsana. Ya, wilujeng meling Poe Basa Indung Internasional 21 Februari 2021. Hurip Sunda. Iya, tanggal 21 Februari sok dipieling minangka Poe Basa Indung Internasional. Luyu jeung embaran UNESCO. Tah dina ieu kasempetan Ibu sejang ngahaturkeun wilujeng ngareuah-reuah Poe Basa Indung Internasional. Mugi-mugi bahasa Sunda salaku basa indung urang Sunda tuluy nanjung. Salian ti eta, Ibu oge teu petot-petot umajak kasadayana siswa Ibu sareng saha wae di mana wae ayana anu ngaros urang Sunda sakumna. Hayu urang gunakeun basa Sunda di mana wae iraha wae. Sangkan basa Sunda tuluy hirup kalawan huripna. Jadi jati diri urang Sunda, jati banda budaya bangsa Indonesia. Wilujeng hurip Sunda sampurasun. Hatur nuhun rupina pangajaran dinten ayeuna deui ka dieu wae. Ulah hila prengsekeun pancena tiasa diserat panangan atanapi diketik langkung sae teras walerana upload kana Google Classroom. Wilujeng midamel ngadamel pancen nulis karangan bahasan diantos pancena ya. Wilujeng meling Poe Basa Indung Internasional ping 21 Februari 2021. Hurip Sunda.